sanes talaku atawa dijauhkeun ku dunia. Tapi diri geus nepi kana tingkat di mana tiis teh leuwih nikmat tibatan rame anu palsu. HP nu jempling jeung sapopoe nu jempling teh yan bukti urang teh geus meunang ngalawan rasa hayang dipuji ku batur. Sanajan sakapeungkar rasa nyeblak kana hate, tapi ieu teh tandana anjeun geus naik kelas jadi jalmi nu leuwih merdeka. Da kasepian nu sabenerna mah nalika lain urang nyorangan, tapi nalika urang kalingitan diri sorangan demi neangan perhatian batur. Sanajan ngarasa sedih, sabenerna anjeun keur ngarasakeun kemewahan nu langka. Nyaeta cukup kudu dinyalira tanpa kudu menta-menta pengakuan ti dunia. Wilujeng anjeun tos jadi jalmi pilihan. Sanajan wengi karasa sepi jeung teu aya nu naroskeun kabar, eta teh harga nu kudu dibayar pikeun katenangan jiwa.